lamun kurang dina gampang-gampang karena bacaan dina tasawuf akhir eta teh ngaranna lalawora sedangkan jelema lalawora asup kana wailul lil musallin asup kana cilakana jelema nu salat teh alladzina hum an salatihim sahun anu lalawora dina salat asup ka narakawel gitu orang Jawa anu eta salat teh hiji ridho nu kadua wa hubul malaikah jadi jelema nu salat teh dipika cinta malaikat teh resepkeun malaikat teh ningali nu salat teh resepkeun atuh da urang dina amin ge dina aminnya begitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Emang nu amin saha? Nu amin teh lain urang hukul malaikat ge amin dirinya teh bil barakah wal karamah sya'abdul qadir wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Puji dan syukur orang panjatkeun ka Allah Rabbul Izzah. Salawat wa salam dan limpahkeun ka junjungan alam wassalam ibana nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang sadayana serta sahabat lantikan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran rantos bila naus bil barokah bila naus manakib saya sanes mudah-mudahan orang sadayana sudah berdosa ke Allah bayan mudah-mudahan naon bisa kelurupi orang dicita-citakeun dimaksad-maksadkeun dihayangkeun mudah-mudahan sudah dikabul ku Allah terutami mudah-mudahan orang sadayana di pasien uswa nyata dipakai ibadah ke Allah di pasien dici ruseueur berbarokah dipakai ibadah ke Allah di pasien kesehatan dipakai ibadah ke Allah di pasien umur panjang diangge ibadah ke Allah. Alhamdulillah para jamaah sadayana urang dina yeungi sakumaha rutinitas dina setiap Selasa. Alhamdulillah sanes bari hujan tapi alhamdulillah sakieu ayaan gitu. Alhamdulillah bari jeung dagingan dia enak mungkin jeung teri jadi balik di teri itu tapi ku kituna insyaallah urang teu ngurangan kana sakumaha niat urang bari talab ilmu insyaallah jami talab ilmu begitu ngelangkahkan dua dapat sampiana maka dirinya diampura dosana ke Allah. Ngomong bari jeung kahujanan kata-kata mengajimu bagi hujan itu kudu bagi sekut ke rumah bagi hujan bagi sekut dirinya. Insyaallah para jamaah sadayana alhamdulillah yang dina penting ayeuna dikersakakeun ku Allah bisa kumpul ngaliung dina ngalaksanakeun kewajiban urang sebagai orang Islam sebagai jami mukmin, jami Islam para jamaah sadayana alhamdulillah urang bisa ngalakukan talab ilmu dina penting ayeuna insyaallah urang aos dina pembahasan di mana para jamaah sadayana pembahasan ia nyata yusannu fit tasahhudil akhir. Di antara rukun dina salat teh nyata para jamaah sadayana nyata ngajarikeun hiji anu mana urang wajib ngalaksanakeunana
dina at-tasyahudul akhiri nyata dina tasawuf akhir rukun anu di mana ieu teh rukun nu kasalapan. At-tasyahudul akhiri wa summiya tasyahadan li anna fi dzikra syahadatain. Kunaon disebut tasawuf akhir? Kusabab eta teh nyata di ngarangan oge nyata kusabab di anna fihi dzikra syahadatain. Sebab dirinya teh nyebutkeun dua kalimat syahadat. Sehingga urang aya kedah dilakukan dina tasawuf akhir, termasuk aya syarat-syarat dina tasawuf akhir. Syarat nu kamari kurang dibahas hiji ayyasiha maqabdah. Ayyasiha maqabdah. Berdasar rukun-rukun dina samemehna. Anu kadua wa ayyakuna bil arabiyah yang kudu aya nyata angge bahasana bahasa Arab. Terus wa mura'atu hurufiha jeung ngajaga huruf-huruf dina eta tasawuf akhir. Termasuk wa mura'atu tasdidatiha ngajaga tasdid dina tasawuf akhir. Eta kurang pembahasan kamari. Kurang teruskeun para jamaah sadayana. Adamul lahni al-mukhilli bil makna. Teu meunang maca eta macana teu meunang kaliru. Lahni mukhilla bil makna anu ngarobahkeun kana makna. Teu meunang urang maca dina babacaan teh nu matak ngarobahkeun kana makna. Atanapi adamul lahni. Jadi kieu ya. Dina urang at-tahiyyatu teu meunang macana kieu. At-tahiyyatu barakatus shalawatu thayyibatu lillah. Eta ngarobah tasdid tadi aus tidinya anu eta tasdid de ayat 20 hiji tasdidah anu pangsaeutikna ayat 16 dina tasdidna sehingga ieu tasdid de lamun teu aus terjadi pembatalan atau matak cacat kana maknana. Matakan lamun dina at-tahiyatul teh at-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu kabeh sadayana 20. Nah, ieu teu meunang kade. Teu meunang ngarobah kade kana mah. Teu meunang anu mantap kaliru temenan. Kurang masuk kadang-kadang bacaan teh ieu bacaan teh sok dijadikeun kurang sahayang sorangan gitu. Tak sok tibaheulana sok dididikna at-tahiyyatu mubarakatuh shalawatu thayyibatu gitu. Eta teh ngajadikeun hiji ngajadikeun batal. Mana dina aqallut tasawuf dina pangsaeutik-saeutik dina tasawuf teh cek Imam Romli mah wa amma jeung anapun inda Ibnu Hajar cek Imam Romli cek Ibnu Hajar eta patusadul mualah mana aqallut tasyahud tasawuf at-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah.
akan tilu anda Muhammad dan Abdul wa Rasuluh eta pangseutikna. Nah dari sampurna mah urang sapertikeun urang aya dina parukuna gitu ya. At-tahiyyatu mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Eta teh sampurnana dina tasyahud. Sampurna. Nah, ieu para jamaah sadayana ieu teh kurang kada diaos gitu. Dina tasyahud teh, dina tasyahud akhir teh. Sehingga jeung kudu dijaga kurang dina tasdid-tasdidna termasuk huruf-hurufna. Ulah kieu. At-tahiyyatu mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Eta mah da asuh. Tokna kedah kadenge tok, takna kedah kadenge tak, hak letikna kedah hak letik, ulah at-tahiyyatu. Eta ngarobah kana mana kade al-mukhilli bil makna, sehingga ngarobahkeun kana mana terjadilah asup karena syarat dina tasawuf akhir cacat dah tasawuf akhirna batal cacat mangga gitu buat sholat matakan mesti dan sakelas urang kieu nu ngaji ge urang teh ternyata selama ayeuna ngagampangkeun kana bacaan sangat penting asal aya kokorosokan eta sumutna sah. Ulah mah kumaha soranna gitu. Tah ieu teh urang teh dina ngaji teh masyaallah. Padahal begitu kurang diaturkeun jeung hukum aturan-aturan dina fikih dina syarat-syarat dina tasawuf akhir lamun jelema aosanana sakadaek cek kumahana henteu ningali kana kumaha tasdidna tengah jaga karena tasdidna, tengah jaga karena hurufna, maka secara otomatis diasup karena syarat tasawuf akhir, usul tasawuf akhir terukun, cacat rukuna, nyata rukun kaul, rukun kaul itu kade, kita mau wajib ya teman-teman, wajib dah. Termasuk maulid, termasuk ayatnya bi qaidan jeung eta dibacana teh kitu kerkayaan urang keur diuk qaidan gitu kudu keur diuk we kumaha mun kieu urang teh faja'ata bi juz'in minhu wa huwa bisujud ayo orang teh dibaca nate dina sebagian nate dina kenalika sujud itu dina tasawuf akhir teh atanapi aw qabla istiwa'i jalisan atanapi samemeh diuk kenalika urang tegak kene teh itu geus maca eta tah walayak we teu cukup kan teu cukup eta urang dina perkawis tasawuf akhir kita tasawuf akhir teh sing pernah lain dina tasawuf da tapi urang aosanana oge tetep kudu bener kade ulah digampang-gampang lamun urang dina ngagampang-gampang karena bacaan dina tasawuf akhir eta teh ngaranna lalawara sedangkan jelema lalawara asup kana wailul lil musallin asup kana cilakana jelema nu salat teh alladzina hum an salatihim sahun anu lalawara dina salat asup ka neraka wel gitu oleh Jawa Saudara tu salat ya asup nerakanya malam nu teu salat Masya Allah,
Sila gitu lah, takkan orang kudu bener kades. Lain ku pahala, lain pahala mah aya. Lain ulah kieu sakit geus daek salat kitinya ayeuna bangga dari salat teh itu daek teu daek, bangga teu bangga, urang kudu diajar jeung ngajalankeun. Adapun bisa jeung teu bisa tah eta mah pasrahkeun ka Allah beres ngaran. Ulah kieu Gosnya saking aing daek ngan teu daek ngabenahan, teu daek diajar jeung sajabina, secara otomatis cicing dina kabodohan, teu berjuang dina ngabenerkeun dina masalah salatna, maka otomatis eta kaasupkeun kana lalawaran dina salatna, otomatis bakal cilaka teh jelema. Cilaka. Gabahnya ieu teh karek perkara kurang dibaca. Jangan perkara nu kurang dipake sampingna bajuna sorbana kofeahna anu naon nu kurang dipake salat eta kudu jelas kade. Ulah kieu nek beli baju koko ngan ladangna ladang riba duitna nang nipu panas salat tadi. Salat teh panas gitu. Aya baju anu kurang dipake tebetah. Aya samping anu kurang dipake tebetah. Kurang tebetah make samping, jangan-jangan ieu ladangna ya. Ladang samping nah. Gitu ya. Itu sekali pakai kopiah, ngan puyeng we teh kopiah teh. Beureun ladang bohong kopiah. Wassallallahu Gusti dah biasa ya. Wassallallahu. Dan di setiap masjid ge aya beda, masjid-masjid aya beda tempat gitu kan duit sami duit ge sami geura cobaan geura duit urang dina nangabiong jeung ladang usaha aya beda ya aya ladang ngabiong mah brus gitu nya aya usaha mah model-model ibajah aya beda beda masalah gitu aya beda nawe gitu aya we teh beda aya rasana teh beda, aya we bedana. Masyaallah Gusti, baru gitu aya we bedana karasana kurang tina urang. Naon nu dipake, naon nu dibawa, aya we bedana. Aya. Nah, eta para jamaah sadana termasuk ayusmi nafsahu qiraah. Kudu kadenge ku dirina dina eta dina nalika keur macana kunaon sababna di anna rukun qauliyyin ku sabab eta bacaan teh asupna kana rukun qaul. Rukun qaul mah teu meunang cicing teh teu meunang macana tibang dina hate kade teu meunang teu meunang urang kieu we cicing dina hate bacana teh teu meunang. Lamun geus lupa kana qauli berarti kudu aya urang gerakan dina sumut walaupun suarana teu kadenge ku batur minimal kadenge ku dirina gitu. Kusau asup kana rukun qauli itu ngagabah kana rukun qauli di dalam rukun qauli teh kitu tah matakan urang masyaallah. Nah, eta tina rukun qauli teh rukun ucapan anu eta urang kedah jelas heula dina tasawuf akhir teh baca nasna tartil kurang rasa dina tasdid-tasdidna termasuk kurang kadeta sholawatna baca kurang gitu. Baca. Nah eta dina rukuna kumaha dina sunatna urang lamun dina sunat nama sunat jadi lamun urang ningali kana sunat nama dina perkara urang nyata dina masalah urang naon tasawuf akhir aya sunat-sunatna kumaha sunatna cenah sunahna kieu dina sunnah urang tasawuf akhir
di antara sunnahna urang dina sisi posisi. Nah posisi diukna itu tah kade at-tasahhudul akhiri dina tasawuf akhir teh disebutna eta diukna teh disebutna diuk tawarruk lain itiros disebutna tawarruk. Jika mau dina tasawuf akhir mah disebutna tawarruk. Kumari tawarruk teh ai tawarruk teh wat uyada yadihi yusra wasaidiha alal fahizi al aisari masutatan madmumah muhadian biruusiha. Urang lamun nek merangkeun dina tawarruk mah nu belah kirina itu eta diteunna dina luhureun paha kenca. Terus keadaan anak eta leungeun urang jari urang madmumah. Kaayaanana madmumah, aya madmumah teh dikumpulkeun. Gitu. Muhazian dina terbuka dina ujungna biruusiha. Jadi kieu ya. Urang lamun dina diuk tawarruk kade dina tawarruk kurang penting kusabab dina ieu tawarruk teh ieu ngajadikeun kasunahan. Adapun masalah nu aya nu dieu tawarruk atanapi nu dieu tawarruk eta perkara sunah kade. Urang mah tetep kudu dieu tawarruk nyaah. Kusabab naon? Kusabab urang eta menang pahala lamun diukna diuk tawarruk. Diuk tawarruk an memang ieu posisina kurang dilipatkeun. Di urang mun diuk teh berarti nu ieu nu kiri dilipatkeun supaya aya dina paha ieu. Aya dina paha ieu kanan. Ieu ngaranna tawarruk. Sungguh nu ieu kiri aya dina paha nu belah. Jadi didiukan paha gitu. Didiukanana. Kan posisi ieu urang punggung tetap kudu tegak. Tegak ieu diteuleuh dina luhur pahizaeun. Posisi ieu dimadmumahkeun, dikepeulkeun gitu. Dek ieu mangga, gitu. Biasana urang kayan kieu tahiyat. Lamun urang dina tahiyat, tapi posisinya ulah tungkul kieu. Gitu. Ulah kieu tah. Jadi kadang-kadang jelema teh lamun dina tahiyat teh sangeunahna we ngeunah kieu bari ngambai gitu sirahna. Jadi jika teh emang geus tunduk meureun teu kuat gitu dina tahiyat akhir teh dan sayang buburu beres gitu. Ieu teh si tongong teh kudu lempeng. Si tongong ieu kudu lempeng gitu teh posisina teh gitu. Ieu ditekan di dia jadi kieukeun. Oke, bila mana dina muhalalah begitu at-tahiyyatu mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Terus begitu asyhadu an la ilaha illallah. Dina muhalalah posisi jarina digerakkeun, dikaluhurkeun. Jari itu curugna. Posisi si ieu indungna ibu jari nek aya di sisi atau ayana di handap. Tuh, dua, ulas teh aya di luhur kada ulah kita. Kan ieu ayana dilarang kieu teh. Kuruna kieu eta teh. Tah. Berarti kieu. Jadi kayak basic perdana kapan? Masalah gitu tapi posisinya ya jadi tongka harus kade intinya
karena benahan dina indung jarina aya di gigireun ieu beunang diharapkeun ieu benang ieu dua tah ulah kaluhur gitu ulah di posisi kieu aya di dieu atau nanti aya di dieu mangga gitu begitu al muhallala asyhadu an la ilaha illallah gitu itu asyhadu an la ilaha illallah. Ingat dina pengajian bahwa orang asalna wa najru ila sujud begitu orang tadina ningali kana tempat sujud begitu asyhadu an la ilaha illallah berarti karena ia ningali naganti gitu karena iya posina tapi kairaha ieu cicingna ieuna cicingna ketika salam gitu ketika salam ya fala tarikalaha ulah digerak-gerakeun deui cukup sekali asyhadu an la ilaha illallah cukup tong batin digerakkeun bae para jamaah sadayana dina kasunahan dina tiup tawarruk iya begitu orang tarfur fatil yumna maqbudah dina paha ieu leungeunna dina paha nyata ilal muhalalah kecuali dina jari telunjukna wadul ibhami asfala muhallilah nyata diteungeunna ibu jari teh dina telunjuk nek dihandapkeun telunjuk bijadi biha atanapi di samping telunjuk tadi. Jadi si telunjuk mah ieu nek aya dihadapkeunana aspala atanapi au bijadi biha atanapi di sisina. Gitu. Wasi bujarina. Gitu. Wasi bujari. Warqul muhalilah termasuk ngangkatkeun jari telunjukna diangkatkeun inda qaulihi kernalika illallah ngucapkeun illallah tarik diangkat rokul diangkatkeun kalimah rokul berarti ieu diangkatkeun tas telunjuk teh lain digerakkeun lamun tiba ukur digerakkeun bisa ka dieu tapi mah diangkat gitu diangkatkeun pala tarikilaha kan ulah digerak-gerakkeun deui eta ibu jari teh kadua jari teh ulah tapi ka mana hatta salam nepikeun ka salam wa najru ilal muhallilah ba'da rafiha ila salam tingalikeun urang ilal muhallalah ka eta jari telunjuk mulai terangkatna eta jari telunjuk ila salami nepikeun ka salam berarti begitu urang asyhadu an la ilaha illallah tingalikeun kurang ka dieu terus itu ba'da rafiha sanggeus diangkatkeun nepikeun ka salam tingalikeun tah di dieu para jamaah sadayana sehingga ieu ngajadikeun kesunahan kada usab tek sopatul jumat wa sabiin raqta au in tasjud wa do alal fahizain fatasyahudi yadaika wadum nasiron yusroka waqfit siwa sababatin yumnaka wa inda illallah fal muhallilah irfa li tauhidil ladzi shallaita lahu eta tah takkan urang urusna beres tah teh gitu itu orang dina tasawuf akhir ngan ayat kesunahan dina tasawuf akhir teh mana kesunahanana yusyadu du'a ba'da tasyahhud wa qabla salam ayat kesunahan anu eta doa teh kurang kedah diaoskeun ayat tadi mah urang at-tahiyatul mubarakatus eta mah rukun kade rukun jika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan eta rukun tapi ayat doa anu dianjurkeun ku Kangjeng Rasul itu diantarana gitu diantarana Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal
termasuk qaminal makrumi wal ma'sam. Allahumma ighfir li ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bi minni anta muqaddimu wa anta muakhiru la ilaha illa anta. Tak eta teh doa nu dianjurkeun ka dia. Disunahkeun tah. Sunahkeun ke aya fadilah-fadilah ayat keutamaan-keutamaanna gitu. Nanti orang bahasna. Eta kepikin ka Allah maghfir lima qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma alantu wa ma anta a'lamu bi anta muqaddim wa anta muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum dirinya. Yes. Eta dina tasahud akhir. Teruskeun. Di dia para jamaah sadayana aya rukun di antarana rukun satu sering tasahud akhir nyata rukun teh rukun Ar-ruknul hadil asara as-salatu ala Nabi SAW nyata baca sholawat ka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dina tasyahud akhir. Jadi dina tasyahud akhir teh sholawat eta mah sholawat rukun. Lamun dina tasyahud akhir teh dibaca eta sholawat bisa. Pan aya dua tasyahud teh, aya tasyahud awal, aya tasyahud akhir. Umaya dina tasyahud awal, asup rukun lain. Tasyahud. Jadi anu rukun mah aya dina tasyahud akhir. Lamun urang teu baca sholawat dirinya seperti dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita eta ngaranna sholawat Ibrahimiyah. Wa ala ali sayyidina Muhammad kama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rukun. Nah sholawat eta. Itu rukun. Ayat syarat wa syurutuha nafsu syurut tasyahudil akhir syaratna eta ayat dina syarat tasahud akhir wa aqalluha ngan pangsaeutik mah cukup hukum ge urang teh rukun dia dina tasahud akhir nyokap rukun mana pangsaeutik mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad eta ge cukup asup kana rukunnya ayat akmaluha ayat kesempurnaan urang dina bacaan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Eta mah kesempurnaanna ngan urang mah biasana eta beda awastanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Cekap eta sampurna. Eta karena dina rukun dina tasahud akhir. Kurang teruskeun. Ar-ruknus tsani asyara as-salam. Rukun anu ka nyata di mana rukun ke-12 eta salam. Di rukun ke-12 masalam. Kuma ini salam dina salama ayat atas di matul ula fakot wa aqalluhu kade dina salam urang teh minimal pangsaeutikna assalamualaikum kan biasana urang teh nyokotan nu sampurna assalamualaikum warahmatullahi gitu. Jadi eta teh para jamaah sadayana ngajadikeun hiji urang rukun dina salam gitu. Kumaha cenah ieu urang dina salam? Ai salam teh urang kade aya nu teu cukupna kade dina salam. Gitu. Mana fala yakfi cenah at-taqdi fala yakfi assalamualaikum. Salamun alaikum. Urang teh kitu go salamun alaikum maca salam teh teu cukup kade. Atanapi assalamu alaihim teu cukup. Atanapi assalamu alaika au alaikuma assalamualaikum atau nabi assalamualaikuma
teh cukup pada nggak salam kusab salam teh asup narukun kan di kudu beres salam atrapi kia al-mualah bala al-mualah falayas kutu bainahuma terus-terusan we temenan kia assalamu kurang teh ya we tanggal dipegat gitunya teu mualah cicing heula bainahuma antara assalam jeung assalamualaikum antara assalam jeung alaikum cicing eta kade teu meunang tetapi kudu terus bainal kalimatain ayyasila bainal kalimatain termasuk al-julus ayakuna mustaqbilal qiblah bi sadrihi jeung kudu aya dina kenalika orang macakeun salam teh kaayaan dadana keur kaayaan yang hareup ka kiblat. Jadi urang maca salam teh kaayaan dada teh kudu keur ka kiblat gitu. Ulah urang geus mengkol gitu dada teh dipengkolkeun maca salam kade. Batal kerobah dina dada gitu. Eta dina masalah salam kusabab termasuk dina bacaan ge teu meunang kurang kieu mau dibacain salam assalamualaikum terus we make hate teu meunang tetapi kudu kadengian ku dirina dina macakeun salam di anna rukun qauliyyin sabab eta teh asupna kana qauli gitu eta dina masalah dina rukun dina rukun aya deui urang dina sunnahna mana dina sunnahna dina sunnah urang dina macakeun salam jadi aya yusanu fis salam aya sunnah dina salam hiji ayat tadiya bi wajhuhu mustaqbilul qiblah hiji dina macakeun salam teh sunnat samemehna dina pertama-tamana beungeutna kedah ngadep ka kiblat gitu. Jeung sunnah urang wa taslimatus saniyah wal iltifatu bayasu yurakhudhu. Jadi sunnah lagi ya. Dina kenalika salam sunnah ngalieup bihaisu yurakhudhu fi taslimataini minal khawfi. Jadi urang lamun macakeun salam sunnahna kieu. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi begitu assalamualaikum teh geus noleh syaratna khudzuhu fit taslimatain euro ayuro teh berarti ro'a berarti dikatingali mana nu katingali khudzuhu fifina jadi si pipi ieu teh begitu salam kudu katingali ku belah tukang ulah kieu assalamualaikum teh katinggalian gitu jadi begitu assalamualaikum kudu kali ketinggalian si bibit teh gitu ulah pelit ngalieu gitu secara orang aya ningali anu ngahuitnya meuy langsung ngalieu gitu khusu mitas dimatain seunang nepikeun ngalieuna eta bibit teh bisa katinggalian kudu di tukang itu minal khalqi jadi sunahna supaya eta teh nyata katingali pipi urang ku belah tukang jadi seperti orang enak kakulon kieu begitu kakulon assalamualaikum sakitu geus katinggalian gitu ku belah tukang kalau urang teh mah begitu umpama urang teh salat assalamualaikum kan katinggalian kieu ge eta gitu sunahna kitu. Tapi dia para jamaah sadayana wa yabda'a jeung mulaina ira mulai ngalieuteuna wa yabda'a iltifata indal mimi ira cenah mulai ngalieuteuna keur nalika indal mimi keur nalika macakeun mim di mana keur nalika assalamualaikum alaikum eta teh urang mulai ngalieur assalamualaikum warahmatullahi itu tah mulai ngalieur wal intiha minas salami jeung selesaina dina salam
ma'al intihai minal irtifat eta serta selesai dina salam teh minal irtifat tepikeun kanoleh we geus beres noleh mah assalamualaikum eta beres wa tayammunu fihi tuluykeun anu katuhu itu ngan biasana wa ayajida qauluhu ngan ditambah deui urang warahmatullah itu teu masalah eta mah jadi urang beres tidak assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum gitu tah kade ieu permasalahanna salam nu kahiji mah rukun jadi begitu urang assalamualaikum ieu rukun ya lamun teu dipake ieu rukun bisa rukun kadua mah sunnah rukun kadua mah ya rukun kahiji salam kahiji mah rukun salam kadua mah sunnah nanti dia wa ayafsilu baina taslimatain biqadrin jadi di antara dua salam teh aya yufasilu gitu subhanallah jadi kieu assalamualaikum jadi ulah kia assalamualaikum ulah gitu ya ulah assalamualaikum eta mah dek lumpat begitu mah dia dek lumpat biasanya sok aya budak sok aya gitu kan assalamualaikum nah, jadi kudu aya sukun kudu aya kudu aya kadaran gitu wa niyatul khuruji minas shalah ma taslimatil ula jeung niat keluar tina salat dina salam pertama jadi kieu urang lamun ningali dina kitab aya nu rukun salat teh dibatkeun 13 aya di rukun salat teh dina sabdina mah 17 aya deui dina kitab takrib mah 18 tah di antara ieu teh anu ka 18 teh nyata furudu wa niyatul furudu minas sholat niat keluar tina sholat terus sabab urang tadina asana niat sholat asup sholat tak begitu beres salam teh niat keluar tina sholat eta teh aya iman itu ada 18 kan urang jarang matakan namun urang tebogan niat keluar tina sholat berarti kan masih sholat keneh can robah mah imam tong maka cacing urang kan asal disalam ge eta tandana keluar salat gitu. Malu mun asup ka dina salatnya gitu waena salat kene. Katakan Kanjeng Rasul di mana-mana sahabat lamun Kanjeng Rasul penuju zikir lamun cakrobah mah awak mah encan. Terus urang urang hese gitu nya. Gitu. Katakan aya sunnah di antara urang dina firidan tidak orang kenalika astagfirullahaladzim li adawali wadaya eta bisa tapi astagfirullahaladzim wali asabirukil wajibat alaihi wali masyaikina wali walina wali muslimin etahe terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah terus Allahumma jiran nanar terus Allahumma anta salam terus Allahumma lamanya lima teta terus Allahumma inna ala jikika terus arek kulhu murang aus ketilu balik keluar kepala keluar berdas gitu kan arek dirinya kurang terus baca nyata ayat kursina terus aman rasul sampai baca kurang basinya karek subhanallah dan biasalah menulis Allah majir menanar karek mah dirobahkeun tadi nanya kulon ganti ngan diukna dirobahkeun ku sabab tanda na batal teh dadana geus teu ngadep ka kiblat maka jelema lamun keur salat dadana heureuy ieu batal kusabab eta geus teu hadap kan cirina kitu tah ya nah urang kumaha nah tos waniyatul khuruji minas salat niat keluar tina salat ma taslimatul ula keur nalika urang assalamualaikum warahmatullahi niatan urang niat keluar tina salat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maksudnya kumaha urang ieu dina salam sabaraha urang salam teh kasaha salam teh wa ayyamiyas salam alal malaikah
niat urang teh dina salam teh al malaikah cenah salamna ka malaikat. Jadi salam teh salam teh salam ka malaikat. Kusab naon? Sebab nu ngalakukeun ieu pagawean salam teh malaikat. Jadi malaikat. Jadi teh kalakuan malaikat. Tiap alil malaikat kalakuan malaikat sehingga Kangjeng Rasul sawaktu dimirodkeun ku Gusti Allah mi'raj begitu mi'raj kan naik ka langit kahiji terus kadua katelu ketika tujuh begitu naik ningali para malaikat aya nu keur sujud wae aya nu keur ruku wae terus aya terus anu tasahud wae aya anu salam wae terus nah ieu teh padamelan para malaikat makakan Kanjeng Rasul paham mana aya rasa anu eta keur nalika dipanggil ku Allah nepikeun dimiradkeun ku Allah aya rasa hayang teh ieu pagawean malaikat teh dipigawe ku umatna akhirna dirinya kenging lah naon nyata salat itu anu eta salat teh hiji ridho nu kadua wa hubbul malaikah di jalan sholat teh dipika cinta malaikat teh asapkeun malaikat teh ningali sholat teh asapkeun atuh da urang dina amin ge dina aminnya begitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Emang nu amin saha? Nu amin teh lain urang hukul malaikat ge amin dirinya teh. Nu amin teh bertepatan amin jeung malaikat diampura dosana ku Allah kabeh. Kan disayangkeun urang ayeuna amin teh sakadaek. Kusabu rabbik pilihan urang ayeuna banyak. Di urang mah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan antara bainal Fatihah wa aminan antara Fatihah jeung amin teh kan dirinya teh meureun ayat tumanina. Kan sok aya ti baheula mah Rabbi firli kareka barang amin gitu tah ayeuna mah aminna geus dilarang deui we masyaallah Gusti gitu tah ya masyaallah amin tah tujuan dina eta salam teh tujuan salam hiji salam teh ka malaikat kadua wa mukminin ka jelema anu mukmin al insi wal jinni ka mukmin jelema atanapi ka mukmina mukmin jin bangsa jin ge aya nu iman ka Allah itu fitas dimatain dina eta dua salam wayan wiya radda alal imam fi ihdahuma masyaallah jin urang bahas di dina kesunahan saya pertanyaan jalan anu dipikari toko Allah, usaha orang dipisi dipikari toko Allah, harta orang dipikari toko Allah, anak is pemajikan orang dipikari toko Allah, sadayana naon anu kurang dilakukan mudah-mudahan dipikari toko Allah kalayan sing babari baik cinanya. Begitulah para jamaah sadayana insyaallah orang terus ngadoakan Allah, orang terus ngaji, teruskeun urang ngaji insyaallah ke urusan-urusan sejenna mah Allah bakal dimudahkeun sadayananya. Penting orang sing istiqomah eta tah ngaji teh masa istiqomahna itu urang luangkeun waktu dek iradi urang gitu ngantos urang dalam urang jadi beneran teh dek iradi urang insyaallah begituna urang ngadoakeun Allah mudah-mudahan urang sadayana sing pasien kataatan Allah termasuk mudah-mudahan para jamaah sadayana urang terus ngadoa pikir Palestina mudah-mudahan ku Allah sing pasien pertolongan sing pasien kemerdekaan eta Palestina termasuk mudah-mudahan zalim, mudah-mudahan sing dibusahkeun ku Allah dina kadzaliman luar biasa, mudah-mudahan terus ngabunuh jeung sajabana ka kaum muslimin, mudah-mudahan Allah sing nurunan siksa pikeun eta kafir-kafirin. Termasuk urang kedende kana pemilu, urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan ieu pemilu sing aman, mudah-mudahan ieu pemilu sing ngajadikeun nyata urang jadi pasien pemimpin anu adil tur barokah, sing ngajadikeun nyata urang ka negara urang sing jadi negara nu baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Insyaallah urang terus gawukeun ku urang itu insyaallah mudah-mudahan urang sing aya dina jalan anu hade insyaallah. Begituna para jamaah sadayana hapunten para jamaah sadayana sikap
termasuk tehilap urang doakeun ulama-ulama urang nu berjuang itu anu berjuang di medan perang, termasuk ulama-ulama urang nu nenggakkeun kana hak nahi munkar. Urang doakeun mudah-mudahan sing aya dina pertolongan jeung lindungan Allah. Urang sakieu lemahna iman urang, mudah-mudahan eta sing ngajadikeun wawakil nganggeuskeun kewajiban urang dina jihadnya. Nah, kitu nah punten cekap wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالبركة والكرامة شعب